Wilujeng siang sadayana katepang sareng abdi Sri Ani Dewanti di Breaking News. Anu tina sababaraha mika payun bade maturan pamirsa kalawan wartos-wartos anu penting. Naikna harga pangan nyebabkeun sababaraha warga ngarasa resah tina kenaikan harga nu sacara ngadadak jeung nyieun pangaruh gede di Desa Padebengar Kabupaten Sukabumi. Naikna harga pangan oge disebabkeun ku naikna harga BBM nu unggal tahun terus naik. Jadi harga pangan mulai nageng ngiring naik setiap tahunna. Kanggo langkung jelasna, rencang abdi nu rahasia jam-jam bade tumaros langsung ka penjual atau napi pembelina. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para pemirsa, patepang deui sareng abdi nu rahasia jam-jam sim abdi tos aya di lokasi kejadina kenaikan harga bahan pangan. Ya hatur nuhun ka Sri Ani Dewanti cim abdi bade wawancara salah sahiji sumber anu ngagaduhan toko sayur di lokasi Desa Padebengar. Punten Emang ya? sareng sana mina Sarang Aderis. ya. Menurut sayur naon wae nu akhir tahun ayeuna naik hargina? Tahun ayeuna teh kentang sareng bawang beureum. Cengek we. Menurut pengaruh naon wae nu rasakeun dina naikna harga pangan tahun ayeuna? Pengaruhna dina penurunan omset paling. Harapan ka pemerintah tentang harga pangan naik tahun ayeuna kumaha? Nu inti nama dikondusifkeun dina BBM karena pengaruhna semua sayuran jeung pangan oge jeung snack-snack utama dina BBM naik semua pasti ikutan naik gitu. Jadi harapannya BBM disubsidikeun deui lah gitu. Oh, mohon. Ya, atur nuhun tos masihan waktosna jang nyempetkeun jawab pertanyaan ti abdi. Sami nuhun. Ya. Oke pemirsa, sim abdi bade tumaros ka beberapa warga pembeli seputar naikna harga pangan di tahun ayeuna. Hapunten teh. Tiasa tumaros sakedap. Naon wae pamadegan teh tentang naikna harga pangan di tahun ayeuna? Pamadegan abdi jang naikna harga pangan di tahun ieu sih leuwih ka ngatur balik keuangan sareng kebutuhan. Nya ada kumaha deui eta teh dituna kitu mah teu tiasa komplain. Oh, mohon. Aya upami teh Nya sami we abdi teh tiasa naon jadi kudu ngatur ulang sistem ekonomi di keluarga we damun komplain ka pemerintah mah tiasa oge. oh, mohon gitu. Nya hatur nuhun teh tos nyempetkeun waktu jang biasa ngajawab pertanyaan ti abdi. Di dia abdi bade tumaros ka sahiji warga penduduk anu aya di salah sahiji Desa Padebengar ieu. Sok hapunten bade tumaros sakedap. Ai menurut pengaruh naon wae nu rasakeun tina naikna harga pangan di tahun ayeuna? Pengaruhna teh misalkan harga pangan naik. Jadi abdi bingung ngabagikeun kebutuhan seharianna kumaha. Nya sedangkeun penghasilan ngekur sakitu-kitu nah. Oh, mohon gitu. Ari ayeuna nya naon anu jadi penyebab naikna harga pangan di tahun ayeuna? Bangun nama penyebabna teh tina harga BBM naik, jadi we harga pangan oge naik. Oh gitu. Terus naon wae anu harapkeun untuk hareupna tentang kenaikan harga pangan tahun ayeuna? Harapan abdi mah sing normal dewe gitu nya. Eme ngabagi jeung kebutuhan teh tiasa deui gitu. Oh gitu. Hatur nuhun nya ka anu tos ngaluangkeun waktosna jang ngajawab pertanyaan ting abdi. Pamirsa, janten eta salah sahijina pangaruh tina naikna harga pangan nyata babaraha warga jadi rada sesahnya. Ditambah pengaturan uang nage jeung hal-hal nu lainna mu sakitu wae nu tiasa abdi sampaikeun hapunten bilih aya kalepatan kesalahan cariosan ka pamirsa sadayana ku abdi dipersilahkeun ka babaturan abdi anu aya di studio Sri Ani Dewanti abdi Nur Asia Jam-Jam undur diri hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sakitu nu tiasa dipikahatur wilujeng patepang deui di wartos-wartos nu bakal dongkap hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.